Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala sa'adata amamatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul fattah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa li kulli amrin miftah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu bid-dini was-salah salatan wa salaman zaimaini mutalazimain amma ba'du. Hadirin wal hadirat, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara silaturahmi tasyakur bi nikmah, menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, diisi dengan pengajian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan melalui panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala, dengan niat dina qalbu masing-masing, dina manah masing-masing, urang kumaretekeun sejak menyambut bulan suci Ramadan diisi dengan pengajian, maksud jeung tujuan mudah-mudahan sing kena hadis baginda Rasul, man fariha biduhuli syahri ramadhana haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang ceria, bunga, yuswa dongkap dugi kana sasi Ramadan, maka jaminan Allah bakal ngaharamkeun jasadna ka neraka. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, urang berkumpul di hablah mubarakah selain daripada kolaborasi antara nada dan dakwah. Sakali mudah-mudahan dina manah masing-masing urang niatan urang sejak bunga ku ayana urang yuswa dugi rupina itu sabaraha dinten deui nya ka sasi Ramadan, mudah-mudahan sing kena kana hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanajan lamun jujur-jujuran ibu, urang lamun asup kana sasi Ramadan teh sadap mah lain bunga, ngan urang diajar we bunga leres. Sabab upami bunga, mudah-mudahan sekali disingkeuna kana hadis baginda Rasul. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada hariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang berkumpul di lapangan ieu engke dikumpul leukeun di alam mahsyar di bawah naungan bendera Rasulullah, dengan di bawah bendera Rasulullah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sohibul bait garasana Bapak Asep Rahidin anu ku simkuring dipi hormat kalian muga ku Allah dimuliakeun. Sebelum simkuring memberikan sepatah dua patah kata, arek ngadoakeun ka garasana Pak Asep Rahidin, anjeunna sebagai bakal calon kepala desa, tapi mohon maaf kegiatan ini tidak dikaitkan dengan perpolitikan dengan maksud anjeunna rek nyalon kepala desa. Naon sabab itu masih kena bakal calon bahasanya, masih kena bakal calon. Ini jangan dikaitkan dengan anjeunna bade nyalon. Dan kegiatan seperti ieu anjeunna sok rutin ngayakeun kegiatan khitanan masal satahun sakali, bakti sosial dan sareng anu sanesna. Simkuring ngadoakeun sebagai rekan, sebagai sohib, mudah-mudahan ketika Allah memberikan terbaik anjeunna ngajabat, umpami teh mah anjeunna ngajabat janten kepala desa, aya dina ridho maghfirah Allah, jalan terbaik ke anjeunna, mudah-mudahan anjeunna sing jadi. Sarta anjeunna ketika ayeuna jadi mudah-mudahan sing amanah, sing janten wasilah dengan jabatan, anjeunna ngenginkeun rahmat ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup di dunia menuju akhirat adalah kuncinya adalah dicari diundang adalah ridho Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Mudah-mudahan sekali deh anjeuna sing istiqomah ketika ayeuna baru bakal calon, mudah-mudahan sing lolos jadi jadi calon. Ketika calon upami aya dina ridho Allah, mudah-mudahan sing dijantenkeun ngan upami madarat kang anjeuna keun bae kegiatan ieu deui hiji masuk rutin tos agenda tahunan, bahkan bakti sosial membantu ka masyarakat anjeun mah dah tos jadi kebiasaan sing janten amal anu soleh terus soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa hadirin jamaah rahimakumullah? Sebab orang di alam dunia hidup hanya sementara. Kita bakal mati, laras bakal maut. Anu montok bakal maut, nu di kampung bakal maut, nu cager bakal maut, anu gering bakal maut. Bahkan kematian itu tidak pandang bulu. Kadang-kadang tegering heula, sehat-sehat aya nu maut. Kadang-kadang ayeuna morak kene maut sok atuh bantuan Bu. Kadang-kadang orok kene maut, kadang-kadang di jero patungan kene can lahir kalam dunia geus. Kadang-kadang ayeuna rek rumah tangga rek di rapalan ajal menjemput maut. Makanya kita dituntut harus ingat dengan kematian. Mengpeng aya ieu mengpeng aya musik urang kolaborasikeun kama kola Roma Irama judulnya kematian. Saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa menjemputmu dari kematian. Tak seorang pun yang akan dapat menebusmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Suatu saat kita akan mati. Ingatlah dengan mati bahwa kematian adalah bukan hal yang menyeramkan, tapi bagi orang yang beriman kematian adalah hal yang suatu menggembirakan. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai telur dicabut dari rambut, itu mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai duri dicabut dari sutra, sungguh azab Tuhan yang nyata. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa merebutmu dari kematian. Tak seorang pun yang
dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu berebutmu dari kematian. Jelas? Jelas Bu, jelas? Bahwa kematian akan menjemput kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Bahkan kematian tidak akan bisa dihindari walau kuntum fi burujim musayyadah. Seandainya kita walaupun ngumpet di tempat yang kira-kiranya musuh tidak dapat menemukan kita, tetapi kematian tepat bakal menjemput orang. Kematian, jangan kita takut dengan kematian. Maka berjala nu beriman, kematian bukan hal yang menyeramkan, tapi yang mengasihkan. Sebab melalui kematian akan bertemu dengan amal perbuatan yang kita rintis sewaktu kita hidup di alam dunia. Sebagaimana wasiat salah satu ulama yang soleh, yaitu Luqmanul Hakim, berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, anna nasa salasu aslasin, bahwa engkau ketahui manusia setelah mati itu terbagi tilu bagian. Sabar ya cina bu, tilu bagian. Sulusun litut nuka hiji manusia satus maut ancakan kerbelatung. Kernaon cina bu? Kerbelatung. Naonana Kang Ustad manusia sanggeus maut kerbelatung teh? Jismuhu, yaitu jasadna. Nah ibu, ya jasad kurang teh ieu sanajan kasep, beunghar, geulis, geus maot mah ieu teh bakal disampakeun jadi bilatung. Komo nu montok mah, wah racok bilatung teh. Nu hempak merbayak sakit teh nu gareulis, nu karasep, nu gagah, nu pinter, nu boga pangkat jabatan, geus maut mah jasad mah kerbelatung. Kerbelatung. Makanya ketika urang ngabangga-banggakeun, aing kasep, aing beunghar, nah geus maut mah eueuh hargaan. Eueuh hargaan. Maka nu berharga masing emut, bukan jasad. Jasad asal tina tanah. Ketika ruh meninggalkan jasad, atapi jasad ditinggalkan ku ruh, maka jasad dibalikeun deui kana taneuh. Luhur pangkat jabatan Pak Harto, presiden pertama urang saha, Pak Soekarno, ditinggalkan mah jasadna ku ruh dianterkeun ka mana? Kana taneuh. Dina pada umumna sanajan aya salah hiji jalma dimuliakeun jasadna utuh, dijaga diraksa, di antarana ahli sodako, ahli ibadah, ahli ilmu, bari ilmuna diamalkeun. Mudah-mudahan urang dieu, urang desa sekitar Karangwangi sing dijaga diraksa ruh jasadna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makana saur ulama sufi nyarioskeun manusia teh aya nu disebutkeun kurung, aya nu disebutkeun kuring. Naon cenah? Kurung aya kuring. Naon kurung? Tak ieu jasad. Tak ieu jasad. Tah ieu tah. Ieu ngai sorban. Ieu ngai rompi teh gabusa, gabungan Ustad Cianjur, se-Cianjur Selatan. Mencakup 14 kecamatan. Sajeroan ieu rompi aya deui ieu. Naon ieu teh? Top hideung. Juhi teh jubah hitam mah imah topna top hideung. Tak ieu teh sajaru marhaban ahlan Kiai Syekh. Sajaruan ieu tak disebutkan jasad. Naon ieu teh jasad saha? Jasad juhi. Ketika ieu jasad ditinggalkeun ku ruh, hargaan. Yuk urang buktikan hargaan. Mun dina hiji waktu diumumkeun ku ketua DKM biasa gini ya, diumumkeun ketua DKM, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paratos mulih ka Jatimulang Kasab, saha wasana Ustad Juhi. Anu resepen mah kasim kuring, sanajan keur sibuk gawe, keur macul, keur ngaramit, keur ngojek, hayang ngabuktikeun penasaran, manya cenah Ustad Juhi di kamari teh ngobdut, ngopi jeung udut jeung sim kuring make maot. Pan urang sok aya nu maot teh manya cenah.
pedah nu mau teh biasana ngus kolot bari gering heula res. Padahal mau teh tidak pandang orang gering heula, tidak pandang orang geus kolot. Nu tadi oge dicaritakeun, kadang-kadang budak keneh oge geus maot. Nya we ngabrik angke ngalut ngabandalut hayang ngabuktikeun ka bumina Ustad Yuhi. Tos dugi teh ka bumi Ustad Yuhi nya teh kuringin nang karak baut yang gilah ngaler dirudup ku samping kebat disebut sim kuring teh naon? Lain mait sopan teuing disebutna teh bangke saha? Bangke Yuhi tah kitu bantuan. Nya we sim kuring teh yang karak yang hanon nang karak baut yang hilang kali dirudup ku samping kebat geus jadi bangke disebutna teh bangke Yuhi. Leukeun we bojo sim kuring meser teri ka mana ka toko seueurna 5 kilo sarua geus eueuh nyawaan disebutna teh bangke teri direnengkeun jeung bangke caroge nyata Ustad Yuhi. Tawiskeun ka bapak jeung ibu, bapak ibu mangga bade nyanak bangke teri atarapi bangke caroge abdi nyata Ustad Yuhi. Kira-kira nu dicanak ku ibu bangke teri bangke Yuhi? Hah? Bangke teri? Ega Pak Asep kurang dia mah bangke teri. Da memang kenyataanana murah kene bangke Yuhi, mahal kene bangke teri. Eta teh cacak-cacak ya, cacak-cacak bangke Ustad, cacak-cacak bangke Ustad. Ngange komo tuh, mange komo mual kasinggung mual amek, cacak-cacak bangke Ustad komo lamun lain bangke Ustad. Ngan mohon maaf sim kuring lain ek mamojokeun, bukan sim kuring tajib jeung sombong. Sebab mohon ulah pesimis tapi guru optimis. Sebab dina Al-Qur'an surga itu dicawiskeun lain keur Ustad leres. Ustad itu dicawiskeun lain keur mubalik leres. Al jannatu uidat lil mubalik teu aya, al jannatu uidat lil kiai sanes. Tapi al jannatu uidat lil muttaqin. Surga itu dicawiskeun keur jalma nu takwa. Silahkan anda seorang pemuda berkarya, mampu berkarya dalam bidang monses, berperang dengan monsesna, manfaatkan monses dalam alam syiar dakwah. Silakan anda para pemuda mampu berkarya dalam seni, silakan manfaatkan dengan seni. Sebab hidup dengan seni akan indah, hidup dengan iman akan terarah. Para bapak mampu dinatani, silahkan gali ilmu pertanian. Kalau bapak masing-masing individu atau individu mampu bisa dalam pemerintahan, silakan manfaatkan dengan pemerintahan. Bapak ibu misalkan mampu bikin kue, silakan berkarya dengan bikin kue. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekali deui ternyata nu mahal mah adalah ruh. Ieu jasad mah geus ditinggalkeun ku ruh adalah ancakan keur latung. Kama qaulal Roma Irama, sebujur bangke bilatung. Setelah ruh meninggalkan ruh kita, jasad adalah ancakan kerbilatu. Nomontok bilatung rasuk atau hen. Secepatnya jasa ditelan, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah kasih untuk bilang harus berpindah, terkubur dalam perut bumi.
Tapi kali ini di dalam bulan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan caci tanah, jadi santapan caci tanah, hingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh, kebanyakan manusia lena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Jelas? Setelah jasad kita ditinggal oleh ruh, jasad awe hargana, jasad asal tina tanah kembali di kana tanah. Sulusun lidzul, yung kadua manusia satos mati, wasulusun linapsi, seperti adalah ancakan ke diri pribadina. Naon ke pribadina adalah amal perbuatan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, setelah kita mati bahwa amal anu bakal milu dua hilin ukur nu alus sungkul, termasuk amal anu goreng nu paling dipika paur. Amal goreng leuwih loba tibatan amal nu alus. Tapi mudah-mudahan diawali kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kemudian mudah-mudahan Allah menakdirkan masuklah di Allah nakdirkan urang dugi kana bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Moga-moga Allah nu ngadugikeun yuswa urang kana bulan Ramadan, sarta ketika nanti usia urang dugi kana bulan Ramadan, urang biasa ngamanfaatkan secara tepat dan maksimal naon-naon anu aya amalan dina jero bulan puasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebab nu katilu wasulusun lillah, manusia bakal kembali ka Gusti Allah. Naon ruhna, yaitu ruhna. Nah, ieu ruhna asal suci. Mudah-mudahan urang ketika kembali ka Gusti Allah dengan angka ribu wasilah amal soleh, mudah-mudahan nakdirkan yuswa orang karena bulan puasa diisi dengan tepat dan maksimal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wala hadirat, hadanallah wa iyyakum azmain. Rupina sasanggom tesimpurin dicakapkan sakitu bae laras nanti nepi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, lepat nanti nakabenan simpuring karena seueuna rangkaian acara nu bakal tapi langsung sabada ieu simpuring tausiah. Billahi taufiq wa ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.